Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih ngadongengkeun carios Kabungbulengan karya Bastaman HD. Bral urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Kabungbulengan. Bagian ke-7. Karya Bastaman HD. Penerbit sareng tahun terbit Pustaka Jaya, Bandung, 2013. Asa pakepuk pisan digawe teh minggu-minggu i umah. Geus manoh kitu unggal usum ujian akhir sarjana, boh S1 atau S2. Teu pakepuk kumaha, ge ura bae ti Senen nepi ka Kemis nyambung diui Senen jeung Salasa minggu harupna noron kudu jadi ketua sidang ujian jeung penguji. Aya 24 mahasiswa S2 nu milu ujian sidang. 5 diantarana mahasiswa nu geus meh beak masa studina, terus ti mimiti taun tukang sina milu, bimbingan intensif, sangkan maranehna bisa milu dina sidang ujian ayeuna. Nu disebut bimbingan intensif teh sabenerna meunang perhatian khusus, jeung didesek, ku pembimbing tesis. Pembimbing akademis jeung wakil dekan hiji sangkan bisa ngareng sekekeun tesisna jero sataon. Program cuci gudang, istilah populer di kalangan para mahasiswa mah. Tangtu bakal stres maranehna teh, tapi bakal leuwih stres mun nepi ka dropout. Kuring ge, duka teuing atuh, nusok ditarlah ku para koleha, psikolog sabar. Diilukeun pikeun ngabantu maranehna ngungkulan masalah-masalah pribadina, kaasup stres lantaran didesek sina buru-buru ngareng sekekeun tugas-tugas akhir jeung tesisna. Poe i umah, Rebo, masa poe kuring aya di ruang sidang uji 5 urang mahasiswa S2. 2 diantarana mahasiswa bimbingan kuring. Rengse nguji kuring nelepon Tita. Tita, nyonya antin plete aya nelepon ngadamel appointment? Teu aya, Kang, aya oge klien enggal tiluan, nuju dijadwal keun Rebo payun jam 10 saatos akang ngajar. Klien sejenamah atur bae ku Tita, ngawitan Kemis depan. Jeung tong loba teuing, maksimal 2an, kabayang bakal cape tas nguji genep poe noron yeuh. Beres, Kang, ku Tita engkin diaturna kieu, Rebo mung saurang, neng antin upami sumping, etang-etang akang istirahat di sarengan kuno gulis, pokna. Sangeunahna ari nyarita teh, kumahamun katulis ke malaikat? Nyiar-nyiar piatoheun, cek kuring ngalayanan heureuna. Ukur dijawabku seuri. Teras Kemis 2an, klien enggal sareng nulami. Pak Susenoti, Jumat sonten 2an, nyonya sumirat enjing-enjing jam 8 sareng nu enggal bada jumaahan. Kersa saurang dewi ditambihan ku klien enggal. Ulah, sontenna mertua rek sumping ti Bandung, cek kuring. Mangga, bade dijadwal keun minggu payunu enggal mah, pokna. Sanggeus sajongjongan jempe, Tita nyarita. Kang, ningali tina jadwal ujian mah, minggu ieu ti Senen dugi ka Kemis, teras minggu payuna Senen sareng Salasa akang teras-terasan janten kuncen ruang sidang, pokna bari seuri. Ngan diarep-arep tayanu hideng meresa sajen. Kahayang teh cing atuh unggal nurek ujian hideng mawasa sajen haturan Abah kuncen, kuring nimpalan heureuna Tita. Naon sasajen teh, Kang, pokna nanya. Teu pira ukur kertas beurum nuaya gambar Dwi Tunggal Soekarno-Hatta minimal salawe lambar ti saurang keur kuncen ruang sidang, walon kuring. Seueur atuh Kang. 24 orang peserta ujian kali minimal sakitu sama dengan euleuh tajir. Kang. Tapi awasku tika engkin dilapor keun ka KPK, pokna bari nyeuleu keuteuk.
Ditamah bakatna someah tur mawa heger kana suasana jeung dipiwanoh deuih ku sarerea. Nyarebutna gecetita dosen-dosen ngoramah bubuhan umurna geus kapala opat. Sering diajak rapat deuih mun aya patalina jeung masalah administrasi jeung keuangan. Atuh mun keu rapat aya deadlock tur suasana rada rengkeng kawas 2 minggu ka tukang. Harita tita ngoleset sanggeus mere isarah ka pimpinan rapat menta idin rek kaluar heula. Teu lila asup Dewi diiring keun ku duaan pramusaji kantin nang geuwi baki eusina rupa-rupa inuman, aya es jeruk peres, es kelapa muda, cendol, es doger jeung es buah campur luyu jeung karesep nu hadir. Kayungyuna teh apal deuih kana karesep masing-masing peserta rapat. Mohon izin Ibu Ketua, pokna ka Kepala Klinik Terapan Psikologi nu mingpin rapat, menyampaikan pendingin kepala dan hati, pokna, atuh gesarerea sareuri, akibatna suasana rengkeng harita keneh robah jadi leuwih santi. Lain sakali 2 kali tita nyieun kejutan saperti kitu teh nanda keun manehna teh jalma cerdas jeung kreatif. Hanjakal teu puruneun basaku pimpinan ditawaran jadi staf pengajar, pajah bade neras keun pengabdian Ramana. Pak Sugandi, Ramana didamel ti awal fakultas ngadek dugika pangsiuna ngokola keun administrasi jeung keuangan. Asa caan manggih ayeuna mah instansi nu mibanda 2 generasi nu loyal kawas kitu. Poe Senen basa istirahat makan siang di ruang makan pimpinan fakultas. Menuna teh nasi kotak gudeg lengkap, Bu Condro, nu kawentar, giurabai eusina sangu bodas semu cakial, opor hayamna baradak haripu, sambel goreng krecek campur cengek matak uru, kitu Dewi gudeg nangkanu dibanjur cipati kentel pika bitaiun, sambel godogna melenghir seungit. Atuh telur pindang nganu kawas dilukis curat-corat warna coklat nangtang dikokos. Tapis buakil dekan 2 ngatur menu unggal pu ganti-ganti sangka nunguji teu boseneun jeung kawas namah nyegah biwir para penguji baru suhmun terus-terusan di parabna si padang baimah, malah harita ge diumumkeun pageto rek aya syukuran nutup masa ujian sarjana bari ngondang para karyawan, dosen jeung lulusan anyar, atuh matak sumanget sarerea. Rengse makan siang memeh sidang ujian babak kedua dibuka aya telepon titita ngabejaan antin menta waktu pikeun konsultasi. Kutita dijadwalkeun pageto dinten Rebo jam 10 sapertos saur akang, cenah. Bungah bae kuring mah reh antin teh teu tulus, pundung, malah aya rasa guliga hayang buru-buru poe Rebo hayang nyaho kumaha jeung aya naon deuih salila 2 minggu absen teu konsultasi. Keun rada telat datang kana acara syukuran oge. Heu. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng teh sadayana 32 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.